Nyieun coklat langsung tina buah beunangala tina tangkal. Nah, jadi caritana di pipir aing mah ieu aya tangkal coklat atuh heueuh selalu berbuah alhamdulillah. Tah singkat cerita ieu si coklat geus dijemur geus garing laju ieu neuk nyieun coklat. Kira-kira di tempat dalaria ieu buah coklat apa beda ngaran guys? Soalna di aing mah tetep ngaranna coklat. Tah si coklatna ku aing ieu pertama-tama disangrai sampai bener-bener tah garing. Atuh heueuh geus garing mah diangkat dak alias dijahitnya ieu caritana atuh heueuh endek dikoletekan tah cangkangna ieu kudu dipesekan deui di arah majerona bae. Tah eusina jiga kieu setelah ku aing geus dipesekan kabeh ieu mah nya lanjut di dieu nek di blender atuh heueuh jai teu di blender mah meureun moal jadi coklat bubuk. Supaya ulah seuseut di dieu ku aing diberean minyak dan supaya ieu teh manis nya barudak laju ku aing diberean gula atuh heueuh jai pahit mah meureun teu ngeunah nya ieu soalna isi coklat aya rasa pahit-pahitan lamun henteu dibere gula pokona mah beuh amsyong. Lanjutnya barudak geus di blender mah ulah poho ieu ditagenkeun deui bisa bae sih teu ditagenkeun ge tapi aing mah rek ditagenkeun bae heuh di kieu-kieu ya daknya diulek-ulek diaduk-aduk. Singkat cerita coklatna geus anggeus ieu disimpen selama sapeuting alias semaleman ku aing dak di kulkas tah bisa dideuleu sampai bener-bener mengeras alias teuas. Mari kita cobain. Rasana masih aya papahitan tapi emang ngeunah jasa cek aing mah ieu mah coklat bikinan sendiri. Coklat di warung-warung mah pokona mah lewat beh.